Bisa. Saya teh pencenek bantuan mohon kai ya ngorek we HP kadi gawat bantuan. Ih, sia mah kolot digawe teh lah ngorek we HP gawat. Oke lah Pak, kagok ya. Keur main heula ML kagok. Gawat ya sing ML we install lapung lah. Atuh hog. Aing ah. Sia mah kolot keur digawe teh lah main we HP. Sok tuh saeutik deui ya. Aing ke Caireng mono. Di belah mana? Di Lando. Belah Lando. Sa, kenaon? Ya keur ngentepkeun ka ieu Mang Budak. Bantuan atuh. Ti lebak bawaan. Oh, siap Sa. Oh ya. Ayo. Mau dirasa da si Paisa. Ka aing nita mok nganderkeun ka aing ka si Wawan aing mah hendak ka mantok. Ieu mah dasar anak si Mardoyo. Sa hulueun. Sa. Kumaha itu ieu? Ini ku ya. Lah kemana Mang Budak nyebutkeun ek mantuanya? Dasar si budak. Ya, aing kudu nganderkeun ka aing ka si Wawan. Pi, kabeneran. Yo, Kayak ka manakeun ya? sia mah tong diacak yo. Bantuan urang. Nganterkeun ka aing ka si Wawan. Oh, siap. Kalau sebagai anaknya makin harus. Gas ya. Program sosialisasi siap. Langsung. Sia ngomong naon? Nyokot kai kan itu kasih awonkeun. Yo dengekeun. Kasih Wawan anterkeun sia teh. Aing bantuan anterkeun. Heuh anu ang doyok itu nanti itu kaina. Anjing budak-budak teh sia teh bahasa budak aja. Bantuan kita sebagai empen ya. Empen pokoknya mah sobat, brother, idol. Pokoknya mah kurang bantuan pokoknya. Lila aja mana? Wah. Naik kemana Pi? Ih, panci Mang Budak itu diantarkeun ka Mang Wawan ieu teh. Nah diantar kasih Wawan aing mah ditasa teh kasih Faisal. Tilanda bawaan ka dieu, poekeun aya spesial ka mana? Ya, yo. Nah, yo cek yo. Aing panggungna di bawah mana yo? Panggung naon kunyuk? Ai si Faisal ka mana Pi? Tadi ka itu ka lebak. Faisal ka dieu. Yo, aing mah ditasa teh si Faisal ti pipir menang ka di bawaan ka dieu. Heeh, makasih Wawan. Heeh, itu salah. Faisal, aya naon? Nasi budak ieu kai kalah diantar-antar ka si Wawan. Tadi ngomong kumaha? Nah, si Wawan si ieu teh. Monggo pangongankeun kai. Hai.